najis ya. Geus beak cak jalan. Geus beak abdi ieu. Wajan kuku bage geus teu bisa, coba najis pelebah mana. Baju sia bersih, wudu sia rapih, sesuai jeung pikih. Hate sia najis. Kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ke masjid. Masjid mah tempat ka Allah. Ulah sok dibawa hate tah hate najis ya, mawa ke masjid hate aya duniaan, hate aya hubul jah, hate aya hubur riasa. Najis masjid mah paranti ka Allah, simpen di luar dunia, simpen di luar jabatan, simpen di luar masjid tahta kerajaan. Ka jero masjid mawa Allah karak mantep. Ya Allah ya Rabbi, horeng kos kitu najis atau najis. Lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid, ulah aya nanaonan kosong masjid. Kosong panitian acan. Paling ge Habib Rojak datang gadingnya ngejengker jangan. Ya Karim, urang menceritakeun laler, urang laler, nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang. Cerita najis awak urang pinuh ku najis, masih kena loba keneh cerita-cerita sufi. Komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa. Kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur, Masya Allah luar biasa. Urang teh boga jimat ngamanta kukula harita Patriana rada didukung, kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur. Hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tang makam. Nu sajan-sajan mah sabodo lah teh mah. Makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih. Jeung sajeng nang ngabangun makam. Babari. Pan ieu zarah urang teu puguh. Situs anu luar biasa. Nanti doakan Pak Zaki supaya jadi gubernur, benar. Supaya bisa ngabangun Banten, benar. Memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur. Nah, lamun WH embungan atuh kula. Aduh, Masya Allah. Iya zarah urang teu nyaman. Teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang. Wah, ieu Jawara teh lain ya. Ya Haji Kasan geus paeh Hasan. Tapi ieu potonganna akur ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula mengisi tentang silsilah, kemudian ala kadar jebit torikoh, ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun torikoh mending tanya heula lantaran kadituna bakal cilaka. Kakara kupasan nomor kahiji kosru, kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparut dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah. Kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui. Kumaha anehna? Mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia, ngan duniana ngahadang. Antek wali mah model. Mun baju pang bagusna, mun mobil pang bagusna, naik Lexus terus wali. Aduh, baby nangis kletik. Mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce, ngan aing dihijikeun jeung wawan meureun. Brabet ya, jadi aneh engke bakalna. Geus eueuh dunia nuturkeun, ngan geus balik teu hayang. Ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa. Kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa. Nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu. Bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu, ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir, kemudian Yordan, Palestina, Mekah, Madinah. Doakeun ku kabehannya. Mudah-mudahan kula salamet, nu di dieu salamet kabehan, urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae encan nyaritakeun tentang karomah-karomahna. Nyaritakeun karomah buyut Bansur nu sok didongengkeun ku kolot urang, ku guru urang pohara jasa. Aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan, batang ka buyut Mansur dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho wiridkeun eta ku sia tengah peuting ge pamalingan moal daekeun beneran
diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu boh atuh aing dikanyahokeun burung kunyah sia nyaho aing leuwih nyaho ya Allah ya Rabbi isuk-isuk nang hampura hanaon kula hampura aduh geus dikanyahokeun kula teu dek maling ya Allah wiridan manjur amat ieu sakitu coba minta ke Habib Rozak lain kos gitu punya nama ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta wiridan barinya nanti sugi-sugi ya goniu ya goniu tapi buyut Mansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh anu sok kurang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan muridna teh ya muridna ye rakyat dah rakyat melak bonteng asal dek diala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk dek diala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sakiana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakiana aing bebeja we ka guru aing Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng aja bonteng dari piheulaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tah isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dieu wali manjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sapoe sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tapi mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge satang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakian aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disiat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh maknya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak silahkan tama datang abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur katempo alam akhirat dek di mana bae urang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke alam lu itu jadi karyawan gitu keneh lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi kumaha atuh sangkan urang teh sadar nu hese geja sadar kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik lolobana mah teh sadar Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teh sadar Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teh sadar
Abu Thalib kitu kene teu sadar, justru sulitnya adalah sadar ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maut, sadar bermanfaat zikir memeh kiamat. Kiai atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan kamari di Senayan zikir nasional jaki pudoli ge diongkosan pan ka ditu kori-kori sarua bae loba tambah zikir nu kitu mah Kiai di imah kandidat zikir aya nu endek calon lurah zikir endek calon bupati zikir istighosah zikir tapi kumaha ieu zikir nu mantak cek Imam Ghazali la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun. La ilaha illallah kalimah tauhid, tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga. Walahu kasrani ngabogaan dua cangkang, cangkang kahiji cangkang kadua kakarak datang ke lubna. Ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu, terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing, di Sidina Hudzaifah jalur masing-masing, di Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaitung torikoh teh, di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian aya sekian aya sekian, hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha Kiai antakula bilisanika la ilaha illallah, ta salat maca la ilaha illallah, di Pemda maca la ilaha illallah, di kantor maca la ilaha illallah, di Senayan maca la ilaha illallah. Bung Raden Omama malah make gitar la ilaha illallah na make gitar. Salah Kiai wallahu alam, salah jeung henteu urang tingali definisina antakula bilisadika la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca, la ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Keheula besi leutik teuing bebereana teh kauji. Kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering Kiai maca la ilaha illallah, masyaallah alhamdulillah. Lamun dinusugi panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11 la ilaha illallah cangkang. Masya Allah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya, yang penting sholawatnya aja bego. Masya Allah. Nah la ilaha illallah teh lisan, la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat, la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu, lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia, la ilaha illallah na hayang berkat, la ilaha illallah na hayang pangkat, la ilaha illallah na hayang jabatan. Nah ialah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahruh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh. Tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca. Salat ora. Memang kono di korang. Iya, anak setan dari keronjok ke merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya
Kula wau jeung bupati teh akrab dewantek teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu tapi di akhirat kula lulus jangan henteu tenang engke di dunia nyana nulungan kula di akhirat kula nulungan nyana kan ka surga kabehan mantap iya bongkar geura ge coba bongkar geura ge ke mana nu sebut cangkang nu disebut cangkang teh mafil khalqi watak kebiasaan nu aya di makhluk iya eta adalah qasrun mafil khalqi qasrun kebiasaan nu aya di manusia di makhluk eta adalah cangkang piceun eta geura ge bakal ngeunaheun matana coba kuari kunci celina coba kuari kunci sungut kunci da Sidina Abu Bakar mata tadi kunci celina dikunci sungut dikunci kangjeng anu nyaritana moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna cik coba di mana eta urang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina di apotik mana nu aya kunci cu kunci celi atau kunci mata kos kumaha bentukna oh lain berupa PC kunci eta mah adalah mujahadah nu tadi nafsu nu ditendenkeun ka diri urang roh kahalangan ku nafsu iyalah kudu dimujahadahan cik atuh perang ngaranna mantek Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakiceup saminggu selesai sabulan selesai mungkin setahun 2 tahun 3 tahun selesai kurang kumaha dahsyatna perang Badar tapi sakedeung Uhud sakedeung kamari ieu Irak Iran sakedeung lah kamari ieu multinasional sakedeung lah perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot cik piceunan atuh piceun kuari kebiasaan nu aya di makhluk kangeunahan dedeleuan kanikmatan dedengean kanikmatan aambean lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang mahin jahe moal naik-naik nah pice capek kiai oh nu teh capek perang waduh cenah ieu mah teu kuat jasa kuatkeun geuning kiai barisa geuning wali barisa mulai kudu kumaha atuh kiai kudu boga guru teu boga guru mah moal bisa macaan urang dina buku nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah edan sia ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak ge setengah edan ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor moal anggeus datang ka asar wiridna tas ieu mah asal bae ku almarhum Abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae emang kunaon gitu wow lamun dibaca kabeh pinsan kabeh heseneangan nyieun kuburan aing pinsan kabeh sebab aya wajdu bakalna wajdu teh penemuan hati istilah ahli sufi wajdu ketika orang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaran kok asa indah kok asa ngeunah kok air zikir urang mah di imah teu ngeunah di kuncian ku urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun eueuh teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui alhamdulillah pabajikan ngongkong iya nu mantep mah ieu waju kakarak ieu mah leuwih ti waju tah mah anakan ka dituna para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal urang mah handapeun bujal teh eta bae pan tarik 2 jari taekeun ka dieu buang ka dieu
luhureun susu katuhu 2 jari banting ka dieu handapeun susu kenca 2 jari illallah gideugna aya maknaan napasna aya maknaan tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit geuningeunna ketika mata orang di perangan, celi di perangan, irung di perangan, sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah nikmat mukalah pintu akhirat kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak karena dunia ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan wahai dunia ditolak wa aing sia tolak hiji cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia loba nu raruju deui ku hari pugu kiai oh hiji bae heulanan nikmat zikir teh masyaallah karim ketika dilanjutkan ke guruna lantaran geus wayah lanjutna nikmat kanikmatan teh datang deui akhirat datang ku hari ya karim ditolak dunia dengan tolak 2 akhirat datang setelah akhirat datang dipeluklah akhirat tolak 3 ku aing sia cara Sidina Ali ya dunia tolak tuki salasan lantaran geus pelukan jeung akhirat ketika akhirat dipeluk Allah cahayana bersinar ke jero hati nurul haq nurul ilah nur ilahi cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah akhirat suek ku aing dicabut ndek ditolak ku aing si akhirat teu hayang aing ka si akhirat ndek ka mana atuh cak akhirat kanu nyieun sia aing mah kos kitulah zikir teh nu mantap kudu aya nu nungtun antak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur mursyid aya 2 manusia nu datang ka Buyut Mansur assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kula hayang ijazah zikir aya ka dieu masantren teu baheula masantren teu naon iya masantren 2an kabeh masantren oh masalah iya aya deui nu datang sia masantren teu henteu ulah sia mah ka ditu nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur nu masantren saurang-saurang asup ka kamar kita wajuhan kebeneran naik datang ka wiridna Allah 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 geus datang ka zikir hifzun nafsi urang macan pernah ngitungan napas urang 1 jam napas urang 1008 lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha cepet atuh sia jamaah HP pan sia mah hararese jasa HP na parati bobogohan melulu beb cepet beb berapa tuh jumlahnya lamun satahun napas sabaraha geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia encan pernah urang niamun saurang diurukan ku Buyut Mansur Allah Allah kajrahu keluar Allah keluar saurang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah cakur ya datang ka imah dongeng Aisyah tadi ijazah zikir ijazah dibere naon Allah 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 sesuai jeung napas Aisyah aing mah ulah aja kumaha aing ge bingung wirid ta ulah ieu bingung aing ge salah meureun ka Buyut Mansur kunaon mere ulah aing puyeng aing mah nyaw wirid ulah aing mah neuk ya Allah Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang-datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan
urang ka ditu deui yuk kuna dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah-ulah ayo atuh ka ditu deui. Waalaikumsalam. Oh sia cek Buit Mansur muhun abdi endek ijazah wirid teh. Oh ayo tadi asup ka kamar siapa naiknya Allah 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 pas si keluar si asup tadi si naiknya tuturkan ulah ulah kieu deui bah zikir ulah-ulah puyeng aing aduh ieu aing digancakeun ulah-ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama benar kali deui salah ya guru ya mere wirid ulah-ulah di Sukabumi mah uka-uka abi brojak tong uka-uka mah datang dan Waalaikumsalam sia datang ka dieu ka 3 kali dek dajakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia diwirid tolos sia henteu goblok kumaha atuh aing wah aing mah emang carekanan guru meureunana kade diuk ya nah menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae aing nanya ka sia ieu luhuran Allah ta luhuran ulah-ulah teu bisa jawab abdi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata berputarnya waktu ti detik kana menit kana jam ka poe ka bulan ka tahun teu karasa lamun ku urang ditafakuran di muhasabah tahun kamari haul panggih deui jeung ayeuna masih di lupuk mata satahun eta ternyata lamun ku urang dihitung 365 poe lamun dijamkeun kali 24 bakal nongol 8.760 jam. Lamun Habib Rozak umurna geus 70 tahun kali eta tereh modal. Lamun kurang ditafakuran umur eta sebagai modal. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri demi waktu. Allah ngajelaskeun waktu sebab eta adalah merupakan modal. Nu mantap kadituna innal insana lafi khusr. Sanyana manusia yakin lolobana rugi. Ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi. Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab cek Kangjeng Nabi annasun niamun manusia orang keur sarare kabeh ge. Ke fa iza matu intabahu lamun geus sakarat kakara oh jaheuh aya alam kubur teh kitur mudi kuari keur ngimpi jadi mui Zaki bupati urang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teka rasa eta impian-impian eta teke ketika Israel datang oh horeng ayah hirup di alam nu itu alam anu tatadina urang baheula di alam alastu ketika Allah nyarita ka roh wahai arwah alastu birabbikum qalu bala
lain tah maneh teh ngadenge wahai arwah kaula teh ieu pangeran anjeun bala cek arwah sumuh roh teh murni suci cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ngan aya wadah awak jasad di jero awak bakal dibere nafsu kade maneh teh cek Gusti Allah geus percaya bahwa pangeran teh kaula diasupkeun hiji-hiji ka jasad masing-masing bari diberean nafsu cek Gusti Allah lamun maneh balik ke alam nu itu bersih deui tanpa terkontaminasi ku nafsu bakal disadiakeun sorga tapi lamun maneh kababawa ku nafsu kajaring ku nafsu kabelit ku nafsu bakal disadiakeun tepira jahanam lumayan mangga cek arwah teh abdi badai nurut ka Gusti badar rapih we abdi mah mangga diturunkeun plek roh ka ibu atut atasan pazaki ngolembar roh diasupkeun ka wawan teu kuat teu roh diasupkeun ka Habib Rozak kawin malulu roh diasupkeun ka kiai takabur malulu hampir eueun nu salambat ye begitu endek asup ka liang kubur teh kabeh kabawa ku nafsu iyalah annasun niyamun manusia teh molor ternyata ke di mana maut kakarak hudang ku ayana sakitu cak Kangjeng Nabi tuturkeun kaula memeh maut hudang heula mata kaula mah bisa perem tapi hate kaula mah henteu qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat mata mah perem tapi hate mah bentak urang mah mata bentak hate molor itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah urang dina poe ieu mieling kana hiji wali Allah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Arash rek naik solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng kemudian sampean Kangjeng teh ditaekeun kana pundakna cek Kangjeng Nabi mana anta saha anjeun cek tuan Syekh kaula teh cucu tuan saha ngaran Abdul Qadir ditinja ku Kangjeng Nabi plek Kangjeng Nabi naik cek Kangjeng Nabi qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala raqabati kulli wa waliyin wa waliyatin lillah dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir cucu kaula dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngentepan lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa matasa aba aslan fi madaz zamani min hudawabu falam tahroba ma waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasan teu daekeun laleur ka Kangjeng Nabi mah ka Habib Rozak mah beuh pohara incu tinggal incu digembrong terus kitu kene ka Tuan Syekh teu daekeun laleur teh nu mantak muridna naros ya Syekhi aya naon
kok aneh Tuhan mah teu pernah bae kaentepan ku laler aya naon cek Tuhan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia insu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laler teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakan kunaon Tuhan sebab laler mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral adalah laler nya nama euteup di mana bae aya makanan amis laler euteup aya makanan pahit laler euteup aya makanan basi laler euteup aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laler euteup di teh kebo laler euteup di teh sarwiti euteup bae laler teu kira-kira laler mah di bangke ge laler euteup bae nu macak cek teh manusia bakal digambarkeun kos laler di mana selalu nimbrung di mana baik kiai di partai aya kiai di pemerintah aya kiai di zikir nasional aya kiai laler hese neangan kiai nu lain laler kuari Zaki ge bingungan cak Zaki di kabupaten kiai laler kabeh atuh meureun janyanana piteup hiji laler piteup keheula tenang ieu lain cak kula cak Tuan Syekh mun marah ka kula marahan sia Tuan Syekh aing mah nerjamahkeun bahasa Tuan Syekh di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laler kabeh sebab pemerintahna piteuk kabeh Habibna anak piteuk wah cenah kiai ora sok sombong ja kiai osok aya di imah camat aya di imah bupati aya bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat yang marhaba eta cenah laler tah lain aing mah keur nepakan laler tah kade bahasa Tuhan Syekh anu luar biasa indah didengekeun anak nikmat karasana nyelesap ka jero hate jang tobat mah ku baha Gusti Allah ya karim hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa nu mantap Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur katempo alam akhirat dek di mana bae urang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke alam lu itu jadi karyawan kitu keneh lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi moal aya ieu mah kakarak 10 sedangkan janji 50 40 deui Haji Mamin bingung hitungan sebabnya nage bakal kena ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah annasu niyam kumaha atuh sangkan urang teh sadar nu hese geja sadar kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik lolobana mah teu sadar Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar Abu Thalib kitu keneh teu sadar justru sulitnya adalah sadar ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maut sadar bermanfaat zikir memeh kiamat kiai atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan kamari di Senayan zikir nasional jaki pudoli ge diongkosan pan ka ditu kori-kori sarua bae loba tah zikir nu kitu mah kiai di imah kandidat zikir aya nu endek calon lurah zikir dek calon bupati zikir istighosah zikir tapi kumaha ieu zikir
nu mantak cek Imam Ghazali, la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun. La ilaha illallah kalimat tauhid. Tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga. Walahu kasroni, ngabogaan dua cangkang. Cangkang kahiji, cangkang kadua kakarak datang ke lubna. Ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu, terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing, di Sidina Hudzaifah jalur masing-masing, di Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaitung torikoh teh, di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian aya sekian aya sekian, hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha kiai, antakula bilisanika la ilaha illallah, ta salat maca la ilaha illallah, di Pemda maca la ilaha illallah, di kantor maca la ilaha illallah, di Senayan maca la ilaha illallah. Bung Raden Omama malah make gitar, la ilaha illallah na make gitar. Salah kiai, wallahu alam. Salah jeung henteu urang tingali definisina, antakula bilisadika la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca, la ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Keheula besi leutik teuing bebereana teh kauji. Kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering kiai maca la ilaha illallah, masyaallah, alhamdulillah. Lamun dinusugi panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11 la ilaha illallah cangkang, masya Allah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya, yang penting sholawatnya aja bego. masya Allah. Nah la ilaha illallah teh lisan, la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat, la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu, lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia, la ilaha illallah na hayang berkat, la ilaha illallah na hayang pangkat, la ilaha illallah na hayang jabatan. Nah iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahruh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca, salat ora memang kono di korang. Iya anak setan dari keronjok ki merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya. Kula wau jeung bupati teh akrab dewantek teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu. Tapi di akhirat kula lulus jangan henteu. tenang engke di dunia nyana nulungan kula, di akhirat kula nulungan nyana, kan ka surga kabehan. Mantap. Iya bongkar gerage, coba bongkar gerage ke mana nu sebut cangkang, nu disebut cangkang teh mafil khalqi watak kebiasaan aya di makhluk, iya eta adalah qasrun. Mafil khalqi qasrun, kebiasaan aya di manusia di makhluk eta adalah cangkang. Piceun eta gerage bakal ngeunaheun matana, coba kuari kunci
celina coba kuari kunci sungut kunci da Sidina Abu Bakar mamata tadi kunci celina dikunci sungut dikunci kangjeng anu nyaritana moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna cik coba di mana eta urang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina di apotik mana nu aya kunci celi atau kunci mata kos kumaha bentukna lain berupa PC kunci eta mah adalah mujahadah nu tadi nafsu nu ditendenkeun ka diri urang roh kahalangan ku nafsu iyalah kudu dimujahadahan cik atuh perang ngaranna mantek Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakicep saminggu selesai sabulan selesai mungkin setahun 2 tahun 3 tahun selesai kurang kumaha dahsyatna perang Badar tapi sakedeung Uhud sakedeung kamari ieu Irak Iran sakedeung lah kamari ieu multinasional sakedeung lah perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot cik piceunna atuh piceun kuari kebiasaan nu aya di makhluk kangenahan dedeleuan kanikmatan dedengean kanikmatan aambean lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang main jahe moal naik-naik nah pice capek kiai nu teu capek perang waduh cenah ieu mah teu kuat jasa kuatkeun geuning kiai barisa geuning wali barisa mulai kudu kumaha atuh kiai kudu boga guru teu boga guru mah moal bisa macaan urang dina buku nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah edan sia ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak ge setengah edan ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor moal anggeus datang ka asar wirid tas ieu mah asal bae ku almarhum Abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae emang kunaon gitu lamun dibaca kabeh pinsan kabeh heseneangan nyieun kuburan aing insan kabeh sebab aya wajdu bakalna wajdu teh penemuan hati istilah ahli sufi wajdu ketika orang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaran kok asa indah kok asa ngeunah kok air zikir urang mah di imah teu ngeunah di kuncian ku urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun eueuh teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui alhamdulillah pabajikan ngongkong iya nu mantep mah ieu waju kakarak ieu mah leuwih ti waju tah mah anakan ka dituna para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal urang mah handapeun bujal teh eta bae pan tarik 2 jari taekeun ka dieu buang ka dieu luhureun susu katuhu 2 jari banting ka dieu handapeun susu kenca 2 jari illallah gideugna aya maknaan napasna aya maknaan tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit geuning ngeunah ketika mata urang di perangan ceuli di perangan irung di perangan sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah nikmat mukalah pintu akhirat kakarak muka doang encan datang kadeuleu urang siap nolak karena dunia ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan wahai dunia ditolak wa aing sia tolak hiji cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia loba nu raruju deui ku hari pugu kiai oh hiji bae heulanan
nikmat zikir teh, masya Allah karim. Ketika dilanjutkan ke guruna lantaran geus wayah lanjutna, nikmat kanikmatan teh datang deui, akhirat datang ku hari ya karim. Ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat. Tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali, ya dunia tolak tuki salasan lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk, Allah cahayana bersinar ke jero hati, nurul haq, nurul ilah, nur ilahi. Cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah, akhirat sesuai ku aing dicabut, ndek ditolak ku aing si akhirat, teu hayang aing ka si akhirat, ndek ka mana atuh cak akhirat, kanu nyieun sia aing mah. Kos kitulah zikir teh nu mantap kudu aya nu nungtun. Antak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur mursyid, aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teu baheula, masantren teu naon. Iya, masantren. Duaan kabeh masantren. Oh masalah. Iya aya deui nu datang, sia masantren teu? Henteu. Ulah sia mah ka ditu. Nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar. Kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah Allah Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang, 1 jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia, jamaah HP pan sia mah. Hararese jasa. HP na parati bobogohan melulu. Beb, cepet beb. Berapa tuh jumlahnya? Lamun satahun napas sabaraha? Geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia? Encan pernah orang. Niamun. Seorang diurukan ku Buyut Mansur. Allah kajrahu keluar Allah keluar. Seorang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah. Cakur ya. Datang ka imah dongeng. Aisyah tadi ijazah zikir, ijazah dibere naon? Allah 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 sesuai jeung napas. Aisyah aing mah ulah. Aja kumaha? Aing ge bingung wirid ta ulah ieu. Bingung aing ge. Salah meureun ta Buyut Mansur. Kunaon mere ulah. Aing puyeng aing mah nyaw wirid ulah. Aing mah neuk ya Allah aing mah. Jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah. Sesuai jeung napas, keur lempang, keur diuk di luhur mobil, keur sila, keur ngedeg, sesuai jeung napas. Allah. Ngan teu meunang. Bapak-bapak, ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah. Engkena moal beres. Datang di universitas bae henteu ka SMA heula. Wah moal beres. Menang sabulan urang ka ditu deui. Kunaon dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah. Ayo atuh ka ditu deui. Waalaikumsalam. Oh sia cek Buyut Mansur muhun. Abdi endek ijazah wirid teh. Oh ayo ka dieu. Asup ka kamar. Sia mah naiknya Allah pas si keluar si asup tadi si naiknya tuturkan ulah kieu deui bah zikir ulah puyeng aing aduh ieu aing digancakeun ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama pernah kali tadi salah ya guru ya
mere wirid ulah-ulah. Di Sukabumi mah uka-uka. Abi brojak tong uka-uka mah. Datang dia, Assalamualaikum. Salam. Sia datang ka dieu katilu kali dek dajakeun wiridannya. Mohon diwirid ka ku sia. Diwirid tolos sia. Henteu, goblok. Kumaha atuh aing? Wah, aing mah emang carekanan guru meureunana. Kade diuk ya. Nah, menurut sia zikir ieu luhuran Allah tak luhuran ulah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae. Aing nanya ka sia, ieu luhuran Allah tak luhuran ulah-ulah. Teu bisa jawab abdi. Tanyakeun coba ka kiai nu sejen. Tanyakeun ka kiai nu sejen, atuh luhuran Allah ulah masalah. Laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah masalah. Kiai kudu guguru deui ka aing. Moal beres sa kiai. Zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat. Diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka. Hartina ulah teh eusi zikir. Mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah, maneh jadi wali. Moal kebel seminggu jadi wali. Bisa hiber hujanana. Ente yang ka Bali hiber ka ditu. Ngan ti Balina ka dieu mungsrut sia. Manya hiber dipake ka Bali, neuleuh ka Kute beureun. Wah, ye cek Buyut Mansur ulah teh hartina tilu. Hiji mun urang teu boga ulah menta. Nomor kedua di mana dibere ulah nampik. Nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen. Bisa sia kos kitu. Sakali deui. Lamun sia teu boga ulah menta batal sia. Mun dibere ku batur ulah nampik, tarima sebab anugerah ti Gusti Allah. Lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur, bisa sia kitu. Pohar hese eta mah tuh. Moal aya hiji-hiji acan asal wae di dieu tah. Tah luhuran ulah nu mantep zikir teh ya, lisan. Allah maknana ulah. Lain diwirid makna eta mah laksanakeun. Teu boga cadu kudu menta, ulah menta. Kiai nu nyieun proposal. Zaki Puyenggeun bupati urang cek Zaki Puyeng katanya ini proposal kiai kasih jasa neangan Cilongok eueuh cekeuna teh teu kudu make proposal bere mah bere baes masalah ya iya cadu kudu menta ulah menta. Nomor kedua dibere ulah nampik tarima. Nomor katilu aya ulah disimpen bikeunnan. Coba pangneangankeun saurang we kuat. Mun aya dipake jimat ku aing teh jelema. Diminyak misikan ku aing. Dibungkus make kain putih, dibeubeurkeun ka dieu aing bisa hiber bisa. Tah, sebab lamun geus kos kitu wali garanna. Zikirna geus Allah. Naik ka ditu na hu. Pantang kula ingat di Baghdad harita sejarah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atau lebaran raja ngundang penggede ngundang kiai intelek, kiai anu dianggap mendukung pemerintah jeung kiai salaf diundang istimewa ta raja. Ketika lebaran diundang kabeh, woi korsina ge geus aya merekan model kos kita. Kula ge murigak bulu tadi aing merekna mana ieu? Sial aya merekan. Aya kabeh. Us raja mun kuari mah meureun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon gitu MPR, DPR pusat ya, di bawahna bupati-bupati araya kabeh. Camat doang eueuh. Eueuh camat mah handap teh mah. Kabeh aya. Kiai ge sarua bangsa kiai intelek modern termasuk kiai salaf. Wah, disuguhan ku raja luar biasa. Aya hiji kiai make samping Rudin. Make baju Rudin. Kaos kopehna beureum.
tuh bawa anjing hidung, mau anjing hidung datang kadinya, anjing teh disimpan di kursi, ayeuna diuk di handap, anjing di kursi, kabeh neulekeun isi kiai bego-bego teuing, kok jadi kiai atuh kunaon diondang ieu ku raja, wah rusak pemandangan, situasi jeung kondisi kabur cek wah teu beres. Begitu cak tuan raja, jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Wabeh nginum roti di dahar, kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing. Kabeh bingung, haju anjingnya sasada. Teu beres. Kabeh silih kiceupan, punggawa kabeh silih kicabun ku harimau menteri. Kulantaran geus teu kuat, menteri dalam negeri ngegerokeun MPR kade. Amankeun eta. Amankeun. Dikeluarkeun atau anjingna keluarkeun atau kumaha? Atau ulah sasada ta anjing. Akhirnya pidato ketua MPR. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haflah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai ge nu moderna usir tama kos kitu. Salapnya bangsa sasalapan mah usir. Tinggal hiji kiai ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun, geus bisa dipermainkan kumaha kahayang nyana. Bila perlu nafsu ditendang, kadang-kadang dituntun. Nyana geus henteu dituduh-tuduh, henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana, nafsuna anu ditalian ku nyana, nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Ialah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, ente pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi kene aya sabara anjing kene. Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabara puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kene anjing hideung kan. Lain kudu diusir guguru atuh, nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun, nyana mah geus teu hayangeun diuk di handap, malah anjingna nu didiukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge, wah di exit sia ku aing panitia goblok beredan. Teu kabagian kursi aing, pan aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulya, kok teu di bagianan kursi? Nafsu teh kos kitu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Lain kudu diusir, urang kudu guguru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna, model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu. Salamet ujianana. Kula aja sedih atuh. Lamun Anas kudu ngadekem pan teh kiai. Bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai. Tuh nya unggut-unggutan heuh. Asana kipudoli meureun. Wah teu beres. Nah ieu akibat anjingna tadi kaluarkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah, menghilangkan nafsu, setan, jeung dunia, makhluk. Ketika geus bersih di hate, dititah deui ku Gusti Allah, ulah cicing di leuweung, ulah cicing di imah.
ndek saha nu mituturan jelema kena nyahuan rukun wudu, kena nyahuan rukun salat. Mun pejabat kena nyahuan bener jujur jeung adil, mun petani kudu nyahuan. Atuh deuk kumaha balander aja kiai nage anjing hideungna masih di dieu keneh. Dibabawa lain puluh ratus anjing. Encan dikaluarkeun mah datang ka modar niamu. Ngolor ketika orang maut digambarkeun kalakuan orang waktu keur di dunia. Mataki Husein begitu manehna ngala wudu beres, ngala wudu bersih awak, make baju nu bersih ka masjid. Betul ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi. Stop. Aya naon mama? Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang di silsilah. Wudu deui sia najis. Jageus bersih jasa. Baliknya ka imah mandi. Geus mandi heula wudu rapih. Geus rapih maka baju nu bersih ganti. Dengan mantap melangkahkan kaki, percaya dirinya. Itu datang ke lawang masjid, cek guruna Syekh Junaid, stop. Masjid mah tempat ka Allah, suci masjid mah. Ulah didatangan model sian najis. Aing najis di mana ya? Ya Allah. Mama, abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu. Wudu. Ceknya sial meureun baju ye. Apa nang pamere bupati gitu ye. Sial ye. Masalah. Maksudnya atuh lamun bupati na korupsi aya pajaki mah tuh henteu mantap. Ih, salah bae. Tuh lamun bupati Agus Junarang ngerendem. Iya masalah tuh ieu mah aman. Kaditu mudah-mudahan aman selanjutnya. Oh, amin. Deulekeun lamun nyana korupsi ya urang nu ngadili. Janang urang milih pan bener teu? Yeeh, ulah hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula. Maksudnya dek naon? Dibenta korupsi. Barengan pajaki jeung kula. Mun 1 miliar sing 500. Ah, keberes. Balikan deui ke dongengnya. Begitu nyana sakali bersih aing mandi, wudu bersih, beres pakaian buah nang meuli sorangan. Langsung ke masjid. Itu jauh keneh. Najis ya. Geus beak cak jalan. Geus beak abdi ieu. Wajan kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana. Baju sia bersih. Wudu sia rapih. Sesuai jeung fikih. Hate sia najis. Kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ka masjid. Masjid mah tempat ka Allah. Ulah sok dibawa hate tah hate. Najis ya mawa ka masjid hate aya duniaan, hate aya hubul jah, hate aya hubur riasah. Najis masjid mah paranti ka Allah, simpen di luar dunia, simpen di luar jabatan, simpen di luar masjid tahta kerajaan. Ka jero masjid mawa Allah karak mantep. Ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu najis atuh najis. Lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid kosong panitiaan acan paling ge Habib Rojak datang kadinya ngejengker jana. Ya Karim urang menceritakeun urang laler nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang cerita najis awak urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita supi komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa. Kakarak cerita tadi bae urang ti buyut bangsur Masya Allah luar biasa urang teh boga jimat ngamanta kukula harita Patriana rada didukung kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tang makam nu sajan-sajan mah sabodoh lah teh mah makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih jeung sajeng ngabangun makam babari pan ieu zarah urang teu puguh. Situs anu luar biasa. Nanti doakan Pak Zaki supaya jadi gubernur, benar? Supaya bisa ngabangun Banten, benar? Memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur. Nah, lamun WH embungan atuh kula. Aduh, Masya Allah. Iya, zarah orang teu nyaman. Teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang. Wah, ieu jawara teh lain ya. Ya Haji Kasan mah geus paeh Hasan. Tapi ieu potonganna akur ya.
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula mengisi tentang silsilah, kemudian ala kadar jebit torikoh, ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun torikoh mending tanya heula lantaran kadituna bakal cilaka. Kakara kupasan nomor kahiji kosru, kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparud dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah. Kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui. Kumaha anehna? Mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadam. Mantep wali mah model. Mun baju pang bagusna, mun mobil pang bagusna, naik Lexus terus wali. Aduh, baby nangis kletik. Mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce, ngan aing dihijikeun jeung wawan meureun. Brabet. Ya, jadi aneh engke bakalna. Geus eueuh dunia nuturkeun, ngan geus balik teu hayang. Ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran orang mencerita Imam Syafi'i indah jasa kewalian Imam Syafi'i nuku orang dimazhabkeun pohara jasa nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir kemudian Yordan Palestina Mekah Madinah doakeun ku kabehannya mudah-mudahan kula salamet nu di dieu salamet kabehan urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae encan nyaritakeun tentang karomah-karomahna. Nyaritakeun karomah buyut Bansur nu sok didongengkeun ku kolot urang ku guru urang pohara jasa. Aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan batang ka buyut Mansur dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho wiridkeun eta ku sia tengah peuting ge pamalingan moal daekeun beneran diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan kading boh atuh aing dikanyahokeun burungkunya sia nyaho aing leuwih nyaho ya Allah ya Rabbi isuk-isuk nang hampura hanaon kula hampura aduh geus dikanyahokeun kula teh dek maling ya Allah wiridan manjur amat ieu sakitu coba minta ke Habib Rozak lain kos kitu punya nama ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta wiridan bari nya teh sugi-sugi ya goniu ya goniu tapi buyut Bansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh nu sok urang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk di ala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk deuk di ala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sakjana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakjana aing bebeja we ka guru aing Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng ajo bonteng dari piheulaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka itu bener pas datang ka ditu tak isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dieu wali manjur wali mah teh kudu hese jeung wali mah Masya Allah sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tadi mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah
sakian aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan aing wiridan naon eta asale pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disiat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh maknya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak silahkan tama datang di mana geus gede hutang datang frustasi ngaranna teh mah kula neuk norekat bae emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cekeun emang kunaon hutang sabelit hulu sia balik neuk norekat frustasi mah gitulah para jamaahnya hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana kurang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya kalersan hampura aya nu membisiki kadu ka kaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun kadua Kiai Gomrowi Panggang nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah acara keur peuting ge setengah acaranya na pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu urang doakeun mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang ge sarua mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama para habaib jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae pihak kuring ngapunten tina sampun kalepatan sareng kiranganana